Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal mu'minina sareng sanyana jalma anu iman kabeh eta yashrobuna bakal nginum itu mukminin min haudi nabiyina tina talagana nabi urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayana luna sareng bakal menangkeun itu mukminin syafaatahu kana syafaatna itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal kiamati dina poe kiamah. Wa akbaru syafaatihi sareng ari pangagung-agungna pirang-pirang syafaatna Kangjeng Nabi eta as-syafaatul udma syafaatul udma fi faslil qada'i dina mutuskeun hubungan. Wa aya takida sareng kudu nekadkeun itu jalma anak nabiyana kana sanyana nabi urang sadayana eta Arabiyun urang Arab Quraisyun tur anu bangsa Quraisy. Wa sareng ari itu nabi eta Muhammadu bin Abdillah Muhammad putra pamegetna Abdullah bin Abdul Muthalib Abdullah putra pamegetna Abdul Muthalib Abdil Muthalib bin Hasim Abdul Muthalib putra pamegetna Hasim bin Abdi Manaf Hasim putra pamegetna Abdi Manaf Abdi Manaf bin Qusay Abdi Manaf putra pamegetna Qusay bin Kilab Qusay putra pamegetna Kilab bin Murrah Kilab putra pamegetna Murrah bin Ka'ab Murrah putra pamegetna Ka'ab bin Lu'ay Ka'ab putra pamegetna Lu'ay bin Ghalib Lu'ay putra pamegetna Ghalib bin Fihir Ghalib putra pamegetna Fihir bin Malik Fihir putra pamegetna Malik bin Nador Malik putra pamegetna Nador bin Kinanah Nador putra pamegetna Kinanah tabani Huzaimati Kinanah putra pamegetna Huzaimah bani Mudrikata Huzaimah putra pamegetna Mudrikata bani Ilyas Mudrikah putra pamegetna Ilyas bani Mudor Ilyas putra pamegetna Mudori bani Nizar Mudor putra pamegetna Nizar bani Muad Nizar putra pamegetna Muad bani Adnan Muad putra pamegetna Adnan. Wa umuhu sareng ari ibuna Kangjeng Nabi eta Aminatun Siti Aminah Aminatu bintu Wahab Siti Aminah putri na Wahab bani Abdi Manaf Wahab putra pamegetna Abdi Manaf bin Zuhrota Abdi Manaf putra pamegetna Zuhrota bani Kilab Zuhroh putra pamegetna Kilab. Wa anahu sareng sanyana Kangjeng Nabi eta abiyadu anu bodas rupina musyarrabun anu dicampuran itu abiyad bihumrotin ku beureum. Wa anahu sareng sanyana Kangjeng Nabi eta khotimul anbiya'i anu jadi panutup pirang-pirang nabi wal mursalina sareng pirang-pirang anu diutus kabeh. Wa anahu sareng sanyana Kangjeng Nabi eta wulida dilahirkeun itu nabi bimakata di Makkah. Wa bu Isa sareng diutus itu nabi biha di itu Mekah. Wa hajaro sareng hijrah itu nabi ilal Madinati ka Madinah ilal Madinatil Munawwarati ka Madinah Munawwarah ba'dal Isra'i dina sabada Isra. Wa mata sareng pupus itu nabi biha di itu Madinah. Wa dufina sareng dipendem itu nabi biha di itu Madinah fi baitil Aisyah radhiyallahu taala anha di bumi na Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa anna syariatahu sareng sanyana syariatna itu nabi eta nasakhot nyalin itu syariat jami'a saro'i'a kana sakabeh pirang-pirang syariat asabi kota anu miheulaan itu syariat alaiha kana itu syariatahu wa tabqa sareng tetep itu syariatahu mustamiron halna tetep ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Wa yajibu sareng wajib alal mukallafi ka jalma anu mukallaf aidon deui naon aya aripa kudu nganyahokeun itu mukallaf
syara'i adzin kana pirang-pirang syariatna agama. Wahia sareng ari itu syara'i adzin eta furu'uhu pirang-pirang cabangna itu adzin. Wa ahamuha sareng ari pang pentingna itu syara'i adzin eta at-thaharatu susuci, wa sholatu sareng salat, wa zakatu sareng zakat, wa saumu sareng puasa, wal haju sareng munggah haji, wa natlubu sareng nyuprih abdi minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala al-i'anata kana pertulungan ka'ala dzikril ahami kana nyaritakeun anu penting minha tina itu syariat, wal barokata sareng menta kabarokahan fihi dina itu din. Fanakulu mangka nyarita kami kitabut toharoti layasihu henteu sah naon al wudu wal guslu sareng adus, wa izalatun najasati sareng ngilangkeun najis, illa bil ma'i angin kucai atau huri anu suci itu ma'i, wahwa sareng ari itu ma'i tohur eta alladzi anu lam tako anu henteu tumiba fihi dina itulah dinaon najasatun najis, wala syai'un sareng henteu tumiba naon perkara tohirun anu suci itu se, yadubu anu mindah rupa itu se, walam yakun sareng teu kabuktosan itu maun eta qolilan anu saeutik, musta'malan tur anu urut dipake, wayan hasiru sareng narima karingkes itu maun kana dua bagian, fin nazili tegesna kahiji cai anu turun, minas samai ti langit, wan nabii sareng kaduana cai anu nyumber minal aradi ti bumi. Faida waqa'a mangka di mana-mana tumiba fihi dina itu maun naon syai'un perkara, minat toharoti anu tetep tina pirang-pirang anu suci, alati anu tadubu anu ajur itu lati kal asali sapertikeun madu, aoyan pasilu atau anu narima pisah minha tina itu tohurot naon saeun perkara kaja farona sapertikeun minyak ja'faron wagoerihi sareng salianti itu ja'faron, taghiron kalawan barobah fahisan anu banget itu tagir, fahuwa mangka ari itu maun eta tohirun anu suci, finapsihi dina datna itu maun, lakinahu tatapina ari itu maun eta layar fa henteu ngaleungitkeun itu maun al hadasa kana hadas, walayu tohir sareng henteu nyucikeun itu maun an-najsa kana najis, walau kana sanajan kabuktosan itu maun eta alfa kurbatin aya 1000 gariba, wa misluhu sareng eta tetep misilna itu maun al ma'u ari cai al musta'malu anu urut dipake itu ma'u, ingkana lamun kabuktosan itu maun eta aqalla leuwih saeutik min kulataini tibatan dua kulah, walam yatagoyar sareng henteu narima barobah itu maun bin najasati ku najis, wal musta'malu sareng ari cai anu urut dipake eta huwa ari itu musta'mal eta aladi anu rupiah anu dipake ngaleungitkeun bihi ku itu ladi naon hadasun hadas, au uzilat atawa dileungitkeun bihi ku itu ladi naon najasatun najis, wa idza waqa'a sareng di mana-mana tumiba fihi dina itu maun naon najasatun najis, watagoyaro sareng barobah biha kalawan itu najasah naon to muhu rasana itu maun, au launuhu atawa rupana itu maun, au raihatuhu atawa ambeuna itu maun, walau tagoyuron sanajan kabuktosan itu tagyir eta anu barobah, yasiron anu saeutik itu tagoyur, tanajasa mangka jadi najis itu maun, walau kana sanajan kabuktosan itu maun eta qadrol bahri saukuran lautan, fa illam yatagoyar mangka lamun teu barobah biha kalawan itu najasah,
minhu tina itu maun naon syai'un perkara lam yatanajas mangka henteu jadi najis itu maun illa ida kana angin di mana-mana kabuktosan itu maun eta aqalla leuwih saeutik min kulataini tibatan dua kulah wa ida zala sareng di mana-mana ilang naon tagoyuruhu barobahna itu maun binapsihi kalawan datna itu maun au bimain atawa barobah kucai wudi'a anu disimpen naon alaihi itu maun fihi dina itu main ada mangka balik deui itu maun tohuron halna suci wa kada sarengnya kitu cara maun lau zala lamun leungit naon attagoyuru barobah bimain kucai ukhida anu dicokot itu maun minhu tina itu main wakana sareng kabuktosan naon albaki sasesana eta kulataini dua kulah wal kulatani sareng ari dua kulah eta khomsumi atiritlin 500 kati birit li Bagdadin kalawan katina urang Bagdad wa qadaru sareng mastikeun ulama ha kana itu khomsumi atiritlin bihomsi kurobin kalawan 5 gariba min kurobil hijaji tina garibana tanah Hijaz walau wako sareng lamun tumiba pisamani dina mantega masalan umpamakna au pil mai atawa dina cai alqalili anu saeutik itu main naon najasatu najis layaro anu henteu ningali hakana itu najasah naon albasoru paningali soca almu'tadilu anu jejeg bener itu basor au maitatun atawa tumiba najis tina bangke laesa anu henteu aya laha eta tetep dina itu mayitah naon damun getih sailun anu ngocor itu dam kaak orobin sapertikeun seungseuredan wawazgin sareng sakcak walam tugoyir sareng teu ngarobah itu mayitahu kana itu maun lam yatanajas mangka henteu jadi najis itu maun